malah loncor kieu geuningan. Ah. Teu gablek salaki mah kieu. Tuak taek ge sorangan. Teu ku sorangan mah ku saha da eueuh salaki. Monyong. Ya masieun ieu ah, cina aya cacan. Ya kumaha ieu jauh-jauh teh nya kudu bocor mana di tengah piraku aing kudu naek. Ah. Mah kunaon sih menigara randeng sing beletrak. Iya menerken kenteng yam coba ge sia naik atuh ka luhur. Coba awas. Turun. Kagak moal. Moal. Wayahna we da teu boga salaki mah kieu. Tuak taek sorangan, imah balocor oge. Hayu. Tuh di ditu tuh di belah dieu tah. Bisa tuh. Buru mah kantengna cokot teh hiji deui ka dieu mah. Jadi anu bolong. Awa deui kantengna. Mah gerenangan salaki deui nya mah. Ya sia nu ngorakena aing mah geus kolot. Ah, Sugan mah yang kawin deui. aing mah teu hayang kawin, geus kolot. Nguruskeun sia ge meuni kuat ripuh aing. Mah urang jadi ngadari awak urut digebugan kamari teh ya. Nya ayo we bongana. Aing ge lamun anak bener mah moal ngagebugan ieu iam. Ya mah ongkohna ngagebugan wae alabatan ka anak tere. Geus hidang we sia teh geus jembrong, geus tua bangka teh hidang. Kudu mikir sia teh. Ulah nyusahkeun wae kolot, ulah mumusing wae kolot. Sia ari kikituan wae kitu sampai kolot. Hah? Kikituan naon sih mah teh? Ya kikituan sia emang arek nipuan wae, sia teh arek nyieun wae masalah Salingin masalah wae mah emosi wae. Enggak sieung, sia teh gere tobat ieu, ulah sok kikituan wae. Geus ngalah ceramah deh batur pada botong. Kolot mah nyaramahna oge karunya. Lain kuna naon? Kolot mah karunya. Kabeh ge anu ngaranna kolot mah ka anak karunya. Geus mah wangangun eceng we. Nya geus digawean ku sia. Kadang mau nyokot baskom mak. Heeh. Baskomna ditatalang di dinya. Meni eueuh mecin-mecin acan geuning mak di dapur. Pake uyah doang ge diherangkeun enak ian. Ieu mah teh kudu lobang dahar sayur ame modalna lancar. Nyawa aing mah daharna teu bangga teu kosia hayang julok hayam we mah daging kebo we jelema teh gableg oge. Aing mah jeung nanaon oge jadi aing mah. Nya geus digawean heula marek ngan bumbuna atuh nya. Heeh man, nganjuk-nganjuk atuh ka warungnya ha. Iya boga 22.000 na rek dibalanjakeun sugan meunang. Ulah henteu meuli masako. Heeh, sasana mah urang nganjuk we lah. Boga kolot teh balangsak wae. Iraha aing senangna ngawaris henteu ka aing kos batur Mending ge aing nipuan batur we. Nyieun masalah. Bela, Neng. Naon, Mak? Arek ka mana? Nek ka kebon, cenah mah eta aya nu boga kebon anyar da, Mak. Oh gitu. Heuh, mah lurah banget cenah, Mak. Hayu urang ka ditu, Neng. Emak ge boga duit 2.000 ieu sugan we. Meunang. Piraku murah 2.000 atuh mah diteng teuingkeun balanja teh. Nya keumi sasana mah. Aya di wing nya, minjem ya. Heeh, iya hayu. Mak, hayu. Tah, si Amang na ieu, Mak. Tah. Aya cenah hayang naon kangkung aya teu, Mang. Sok eta ngalah we. Nya ieu mah jambu atuh, itu cenah di ditu aya kangkung. Sok eta Bara duit si kangkung. Bara duit kangkung. kangkung. 5.000 paling ge. Yang asaan teh kakarak ningali emak mah da. Anyar ieu. Anyar. Anak da Bapak Sugi teh nya. Heeh. Anu ti Bandung kakarak lagi. Eta apa geuning? Apa ieu yang meuni kaset ayeuna mah jang. Sawae sama ieu. Ah, cenah lama leutik ka di dieu cek emaknya. Lulutik mah diciuman wae ku emak. Ayeuna cium mah teh, Mak. Ye. Ulah atuh nyamanya. Hayang kangkung emak jang. Kadang Mak ngomong-ngomong mah di heula neangan kangkungnya. Mak di dieu heula nya cicingnya. Kadang mah ieu aya keur asakeun ieu mah yang emak ieu mah ieu. Naon Tah, jang? ieu jeung asakeun jeung emak di imah asakan. Tempe tahu jang. Yang emak. Nuhun, ieu tahu di Bandung merenannya. Bandung oleh-oleh di Bandung. Nuhun jang. Heeh, sami-sami. Amang ka ditu ka imah emak.
Iya we asakan nya. Nuhun ya, iya. Dengekeun. Ya amang ka emak nya. Insyaallah ke. Ai jak nya. Nuhun ya jak nya. Kami. Ayo tuh mah ini sosi ya sana. Geus kolot segala galanya. Makin kuat dedeuleun bae ka budak tadi. Saha amang tadi tukang kebon. Meuni somea pisan budak teh nya. Ya, Bager deh. teu maun haya. Ya udah dibere nage emak ah. Oh nyapir aku mah aja sakilobana mah doang. Cewek maneh mah ke, maneh mah ngorang kene. Iya, biasa bisa neangan deui. Ah nya, Banget banget. meuni bager pisan ih. Ma, ayo atuh ma. Arek balik. Balik kalanya awing teu bebenangan. Geus atuh. Nya, ieu moal ieu. Moal asakan geus nya. Entong ah. Mak, Naon? eta diberi nganjuk ini balanja loba banget. Mak, ari mah kasurupan apa kunaon cung areng restorangan. Iya anu mere tadi ya. Pasti. Anakna Haji Sugi sia nyaho teh. Oh, henteu nyaho, Mak. Anu ti Bandung teh ya. Apa memang kuliah di Bandung keur ieu cenah adanya teh. Heeh, siapa moal apal sih? Heeh, eta dibere, Mak. Heeh, ku si eta saha meureun arana teh nya? Adik sia mah pake wadal sia. Sia mah. Ulah percaya tingkah nu beunghar mah ayeuna mah ah. Dengekeun ieu. Budak teh nya keur leutik mah menikmatan goreng. Nah aku naon ayeuna ieu menikmat ganteng sia. Mama kades sia naksir. Nyokeun be ah, ari cenah tadi cek sia kita kawin deui nya. Kawin deui da pilih-pilih atuh mah ulah jeung berondong, hayang mah karorot. Itu beuki masa gede kieu karorot ku berondong gures deui. Nyokeun be nah, sia mau ulah nyaram-nyaram indung. Terus emang dadahar tuh, angan eceng geus asak. Aing boga indung teh rada error. Resep ka berondong. Aing mah embung ka berondong teh hayangna teh aing mah kagadun. Loba duit na gadun mah. Jeung ngalah ka berondong. Ah rek ngaladog ah. Make up si Iem. Sekali-kali dangdan. Dangdan mah geulis da emak teh. Lulu, eta mah oda. Alam digalis gitu. Ada tamaan mah. Kakabon. Mesti asalnya boga pepanggian yang mau ada. Ya, Aduh, insya Allah, mana si Iem jatuh cinta. aku lebih bijak pas Iem ya. Moal. Mak, sing jadi. Ya, didoakan ke Bu Haji. Nuhun. Nyantos ya, Neng ya. Ayo. Halo, eta mah oda meuli sampai mana, Mak? Kenalin mama. Sinarian meuli geulis kitu. Aku Oh, di mana, Mak? Ari ulin, mah lamun dandan mah geulisnya nanya. Geulis pisan. Coba kieu wae mah meureun moal henteu aya nu gantel wae. Ngerakeun tuh da mama dandan pas ieu teh ngerakeun. Eta geuning enak teh ngerakeun.
nama itu tempoen emak. Saha eta nya. Aya we ya, pengen keur lebih bijak asieun nya. Moal tenang we. Ya enggak sayanya. Peren heula ari SMA. Bukannya cara apa? Bu Haji. Hai, Bu Haji ke mana Bu Haji? dia kerpeperen bela kayak SMA. Semat di mana? Kampek. Cikampek. Sanarian ulin bela. Oh bete Bu Haji ke di kebun kacang tadi. Tadi si Bu Haji ambruk cuma oda. Gusti di mana? Tadi reka warung di jalan, eta sampingnya eus ya. Kemana? Aina biasa bergamis, dilipat. Pada kemana Cina? Ya ngomongnya mereka kebon dah. Tapi meninggal ya. Gusti buah-buah eta teh. Aduh gawat. Nang sebelah. Buah-buah nanya kena anak Haji Sugidi wae dah. Wah, pantesan boga tingalian. Ah, udah bebeja kasih iem. Lepas ya, Akan bae gesek. Iya nya. Bu Haji geseran ya. Mereka gosip pula. Ayo. Ma oda mani lucu jika budak ngora deui jatuh cinta nah. Yang emak di mana emak? sengaja ulin ka dieu. Oh, Itu ngalah itu nang geus jak. mana? Ngalah buah-buahan. Oh enggak, geus beres mah. Geus. Ya karena si di dieu jak. Kerungan bebaturan ya, kan dia ngomong. Oh, ulin ka dieu. Mah ngiring diuk ah. Sok ayo sok dia. Ngiring nis di dieu nya. Ayo, Aduh haredang pisan. Oh, bubuhan ge. Tapi mendung ya, Mak. Heeh nya, tunan tapi haredang sia jang. Jang geus boga ka Bogor can sih. Heeh. Can bubuhan ge, Mak. Can. Can. Mah ge rada sia jang. Ayo mah. Mak kedeung angkat telepon heula nya, Mak nya. Oh nya jang. Ini tim nih jendil ih. Baper di bele tahu jeung tempe ge. Ya, mereka mana? Naon dari wa ah? Bisa banget daripada si Kuntai. Naon sih? Cina ke mana? Nyarek ulin lah. Ah, Gosip. gosip naon? Tapi yang bebeja tapi siapa kos itu jelemana tuh udah juli. Ih, gosip naon sih? Hayang nyawa tuh ih. Yo. Kagugus ya aing ngomong. Kunaon sih buru-buru atuh ah, buru-buru ah, naon sih? Maknya emak sih bogohon ke anak Haji Sugi. Ih, piraku ah mana masuk ngagosip dah. Yo, emak sih pakai lipen saya ditek Bu Haji. Pakai lipen dah mau urang atuh bogohan lipen ah. Udah pakai lipen sia kos gitu tah. Oh, pantesan lipen aing meni para rotong ya tadi Yo. teh. Mas ya teh kajen ku kajen aing maneangan salaki deui atuh eta mah meuni jauh tange. Oh, jauh tangeh ku Nah, naon? itu pantesan jeung sia kawina teh hidang. Emang jeung sasi? Jeung anak Haji Sugi aing teh nyaho saarana eta. Gusti, anu kuliah di Bandung teh lain sih. Heuh eta. Oh, pantesan atuh ya ampun. Susul Mas aing balik ke nya. Menyang satu ah. Mau awrak nyuculnya. Bang. Apa mau dateng? Tuh, yo ai urang mah teu ngarambet. Gua teh nempok. Nempok. Bener mun naik ke ngarambet di ditu ah. Mun ieu bedegong batur nayakeun bener-bener. Oh, dah gitu nama. Ka mana sih ini Oda? Di tiangan we ge eueuh geuning. Lieur da aing mah ah. Gila wae. Oh, ih rokona katinggaleun. Teng ah. Jang, Ye, Mak, datang deui wae eta. ih rokona katinggaleun. Ye, heeh benar. Pokok rek dicopot aya nama. Tadi tuh ditungguan ku emak, Ini can beres ieu keur hubungan babaturan. kurang ulin yuk. Mana lo bapak gawean, Mak? Kayak ulin. Kita kenal sih. Iya keur hubungan babaturan. Gaweaan. Iya pelak naon jang ya. Iya pelak naon. Jeruk eta mah, Mak. Pelak jeruk. Di bantuan mall kok mah. Geus ulah kayak bantuan ieu babaturan, Mak. Oh heeh. Yang geus mah di dieu nya. Ye. Naon?
baturan keren ka dia. nya kemet. Oh, oke mau ada ngabohong wae. Set. Nah, di tangan. Cenah teh ngarambet di dinya. Yo, urang mah teh ngerambe di dinya. Nya oda. Gede wadul. Ih, tanti ya. Waduh, emang nyempok. Ya, mah bang moto kan atuh ya. Oh, yang dipoto mah. Dipoto gergelis sama ieu. Mak, Jam, mana orang sih jendil banget. Ini 7 mulut oge. naon ieu matur-matur ngabantuan si Ujang ieu. Bibir meni beureum eta orang sih Bang ngerakeun atuh mah ku umum. Ya kembali tuh ya. Balik ah. Naon sih sia ah. Buru balik gerakeun. Balik, Embung ah. balik. Balik mah. Embung aya di dieu. Balik kurit. Ayo jendil batu balik. Si ieu mah ah. Balik. Ya. Ya mah teh ngerakeun geus kolot mah sagala make lipen geus nini rek dangdan kumaha oge angger we nini mah anu ngomong ka anak cenah ulah beger ulah kawin deui jelema teh begablek mah teh kudu kumaha sih Gani Asia. Ngaranna ge jelema terjatuh cinta. Jadi galakan sia geuningan jeung aing oge. Kumaha aing we rek beger deui oge da urusan aing. Sia ngusahakeun henteu. Nggak ada makan mah mangkat angirakeun mah aku batur ah Nya urusan apa jeung mana yang kan nyangirakeun mah teh nini piraku bogoh ka berondong ya terserah urang oh lah. embung ah urang mah Amit kuno sia nu riwa ieu. nyalain riwa dan ngirakeun mah teh geus kolot piraku mah bogoh ka berondong Nya kade kumaha aing we yo lamun aing boga salaki sia aya nu ngusahakeun. nya salaki si salaki neangan anu kolot mah anu saubaran Gusti, wala pasare. Mana, geus. Ya, kunaon ya sih? sabar teu lage Bu Haji ayeuna rek kawin jeung berondong Ya kena atuh ya mah aya nu sudion mah. Denge ta denge. Yo dengekeun aing mah luarna. Nini ge jerona mah masih fresh. nini edan morot ah pres Kamali yang pula begitu. Mana tuh? Mana tuh? Gas, Maka. gas. Yo banjur yo. Terusing da aing mah. Ibang aing bogoh anu ngora ge meni liwat bicara. Manehna mah jeung saha-saha ge kajeun ku aing teu nyaram aing mah. Jeung aki-aki ge si eta mah aing mah teu nyaram. Meni nemen pisan ka aing teh si ieu mah. Nyama okohna ngagebugan wae urang labatan anak tere. Aing ge lamun sia bener mah moal ngebuka-buka ieu. Aduh, Siap geuleuhna. Siap. Oke. Itu. Ani sesora Siap. ini kagugunya. Ani sesora Lain suaraan. Action. Encana tuh gue kumbahnya lah sok. Kumbah api-api, Sok kayak di pokoknya. kursi mana deh? Action. Ih, si ada mah. Mana mah kadang- Kadi itu sasak. Nah, sasak. Mana tadinya? Balikan deh yuk. Iya. Heeh. Gede. Action.